Ye evaluasina ya di tahun ka tahun. Aya karangan barudak anu masih sempat nyaritakeun kejadian peristiwa atawa siga reportase berita. Lain karangan anu tema alur setting atau emosina hasil tina mola imajinasi bari jembar teh lega. Ku hal eta aya sangkaan boa-boa barudak teh boa-boa oge guruna henteu pati apal naon anu disebut carpot. Karaos teh dirubah. Ya, kanji. Kedua, loba carpot karangan baroda, boh tingkat SD, boh SMP, matok teuing kana gambar. Punten Bu. Sarekna ieu gambarna teh breh teh aqua. Budak teh matok teuing ka dieu. Kamari abi meuli aqua, meulina di Alfa. Pelayan Alfa gelis, hargana 5.000 tamat. Cobi, bener Bu. Leuk teh gambarna aqua. Naon kabayang urang lamun aqua rek dieu tema carpot atawa bahan carita carpot. Aya nu bade nyobian, ibu bapak. Buah-buah sing kuring mah kieu nyen carita breh teh aqua. Abdi bade ka sakola isuk-isuk ditotoang panggil aki-aki. Aki-aki teh geus siga kurang dahar, kurang minum. Ditanya ku aki, "Reka mana aki teh?" "Rek yang incu." "Di mana incu?" "Tuka poho deui lemburna." "Ari aki di mana?" "Nya eta aki oge poho lembur aki teh di mana?" Aki-aki teh siga nu linglung. Kuring karunya aya warung di sisi jalan meuli aqua di dinya dipasingkeun ka aki anu linglung neangan incu. Tuluy kuring indit ka sakola bari lieu-lieu deui ka tukang lieu deui ka tukang nempuan si aki. Mudah-mudahan tepung jeung incu tamat. Tina aqua teh panaya caritana di dinya aya emosi, aya konflik di dinya. Ada. Tinggalkan bulan bisa jadi. Tapi kuring kudu ka sakola. Nah gitu ibu bapak. Jadi tadi konflik, aya emosi, terus naon? Penting. Upami tadi tina contoh aqua. Imajinasi. Kudu jalan imajinasi. Teuh nya eta geus ngalamun sapuput di ngaliarkeun imajinasi sesak. Da nu kitu mah kudu dilatih. Nah, masalahna lamun urang kali urang miluan pasang diri carpot atau urang ngelatih carpot, urang tidak biasa melatih imajinasi yang liar. Nah, eta teh salaresna mah pengaruh bahasa kumaha pemilihan keucapan bahasa Sunda anu lulubu nya tak wangsul ka kamu. Apakah dalam satu bahasa itu bahasa asing bisa diterima dalam bahasa kita? Bisa. Ikat tempo. Urang Karawang, arang carpot, durutan urang Tasik. Urang Bekasi, arang carpot, hayam juga urang Tasik. Padahal bahasa Karawang teh khas bisa. Bahasa Sunda Karawang. Oh nya heueuran tuh. Teh. Karawang. Pake nu kitu teh. Dina carpot teh. Oh ilok. Pake ibu bapak. Bahasa Sunda eta teh kan bahasa Sunda urang Karawang.